jelema nu keur mabok ngagali taneuh deuk nyieun pager lantaran mabok sakilan geus diliangan eta tihang teu daek asup-asup mabok atuh peing deuk kumaha koreng anu asal kieu ngagilek deui ka dieu ngagilek deui oleng tuh sia seri mah mabok sia ayawan ku aing sia ku malaikat Jibril di deketan gadinya cek benak hati anak muda ulah-ulah dek nulungan aing sia kai kanyawan ku malaikat Jibril gerintes hatena seperti eta langsung malaikat Jibril ngadeketan kunyana dia omong hei manusia lamun maneh manusia hei malaikat mun anjeun malaikat ulah coba-coba nulungan kaula kula mah hiji bae minta tulung Allah cek malaikat Jibril nu mabok kieu heran nih mah langsung jana bebeja ieu Jibril utusan Allah tidak mau tahu sekalipun Jibril lamun deuk nulungan kula teh bisa hiji bae Allah Masya Allah isi mabok kieu ya Allah mantak hati-hati Pak Kapolsek nu mabok jangan setiapnya mabok tangkep jangan rantai saja Allah karim guys malaikat Jibril usul ka Gusti Allah ya Rabb aya dua sosok manusia nu aneh nu hiji ibadah di guha anu luar biasa nu hiji pemabok tetapi aya perbedaan pandangan ya Allah ya Rabb nu mana nu sebenarnya nu istimewa menurut anjeun ya Rabb lamun dicaritakeun mah panjang cek pangeran Jibril bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000 bejakeun kanu mabok janyana ge ngomongna ka aing bae sanajan mabok ge teu salat ge nyana ngomong Allah mah teleb sial tanu mabok bejakeun aing nu agung kula nu agung rek manggihan setelah 1000 gajah diasupkeun ka liang jarum sampaikan malaikat Jibril langsung datang deui ka guha ki kula ibadah hayang kapanggih jeung Allah hayang mi'raj Allah bakal manggihan ka anjeun alhamdulillah tetapi dengan catatan ke Allah rek ngasupkeun heula gajah 1000 ka liang jarum oh tama bahasa bahwa Allah moal datang berarti kain geus aing mah ibadah geus geus-geusan ku ari mah aing deuk ka kota deuk mabok ku ari mah dibalik Haji Jamal teh modelna coba datang ka nu mabok ceng Allah bakal manggihan ka aceng sebab aceng ngomongna embung dibantuan ku makhluk hiji bae Allah bisa teu bisa ka Allah Allah bakal manggihan iraha deuk manggihanana ke lamun Allah geus ngasupkeun gajah 1000 ka liang jarum mantap cek nyana Allah mah teu kudu ngasupkeun ka liang jarum 1000 iraha bae ge sekat antara kula jeung Allah Allah jeung kula iraha bae barang penting jem sabaraha bae bohong tawa bahaka sakitu mah ya Allah ya Rabb ngalayang ka luhur langit mantak nu mabok sing hade ye asal ulah mabok korupsi bae bajingan ka maksudna